gitu tah. Hampura saur Kanjeng Nabi saya ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Engke mah hiji waktu Pak hampura. Bakal aya hiji kaum di umat kami yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Teu hayang deukeut jeung ulama teh. Yafirruna ngajararauhan teu butuh teu hayang deukeut. Minal ulama ti ulama wal fuqaha jeung ahli fikih makana salatna sok lalawon. Sok tingali salat di zaman ayeuna mah ibu-ibu mukeunana teh daduan dua bagian, luhur sareng anu handap. Sok dina nalika takbir eta tiung teh kaangkat, lin tiung mukeunna nu luhur teh kaangkat. Ieu teh katinggal Bu, sedengkeun syarat sahna salat, rukuna salat di dinya aya. Sahna teh sitrul aurat nutupan eta kumaha lamun panangan katingali eta teh orat berarti ngabuka orat batal salatna teu sah. Makana sepuh kapungkur mamukeunana teh anu geblus dengan jiga pocong ka handap salamet eta mah. Sok ayeuna kaseseueuranana anu geblus ngahiji atawa anu jadi dua tah kusabab jauh ti ahli fikih. Ya ulama baheula mah hampura setiap masjid di mana wae masjid tong boborah masjid jami cacak-cacak tajung di hareupeunana eta lawang tajung lawang masjid dikuriling kukulah leres Pak cung anu sepuh di dieu sepuh kapungkur lamun aya masjid musola atawa tajung di payuneunana pasti bakal aya kul leres Bu leres Pak eta teh cek guru abdi mah lamun hiji ajengan hiji ulama anu geus bener-bener ngaji asak dina bab fikih tingali tempat salatna dihargaan jeung dijaga tina kasucianana supaya teu najis. Makana cek kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Eueuh hiji perkara anu bisa nyampurnakeun kana kasampurnaan salat tina bab najis eueuh ku cara lain kecuali ayana ulah. Sabab budak leutik ulin berebet keluar teu make senal berebet asup deui ka jero kumaha lamun aya tai kot kumaha lamun aya tai gob komo lamun aya tai hai ayeuna mah tong boboroh tai kotok tai melek tai meri tai jelema oge pabalat kadampal ku murang kali terus ka jero kadampal ku ibu jeung bapak nempel dina sampean ka canak salat hukumna kumaha eta salat mawa najis dina suku teu sah. Makana wajib hukumna eta ayana kula kusabab nganyampurnakeun kana kawajiban eueuh ku cara lain nu ngarti jeung nu ngarti sadar jeung nu teu sadar kolot budak awewe lalaki rek ngarti teu ngarti bakal ngecebek nyuci heula sampean berarti tempat sujud suci tah ieu teh kudu dibuka deui kudu diguar deui naon sababna yo kebiasaan orang Garut mah ti zaman baheula teu woleh di hiji tempat hiji wilayah pasti bakal aya waliullah di tempat eta naon sababna ku ibadah cara ilmu fikihna hati-hati ikhtiyatna luar biasa bahkan atos Jumatan teu langsung bubar bakal iadah heula bakal salat duhur deui geus jarang ayeuna mah kan dina aya tu tolibin mah aya geus jarang eta teh geus laleungit ilmu-ilmu karuhun teh aduh tah wayahna masjid ieu tos aya kulana teu acan tah panitia punten PDKM aya wayahna kuriling pager eueuh tempat keur ngaliwat kecuali ngecebek heula kana kulah kusabab abdi bakal dipeta pertanggungjawaban nasihat dengan nepikeun masyarakat kabeh anu salat di dieu bakal mudag-mudag ajengan mudag-mudag pengurus masjid naon sababna dina catatan amal minang berjamaah tapi nah salatna eueuh sing horeng dina suku mawanad najis tak udag-udag engke mah Bu pengurus cek pengurus teh buka teuing da aing mah da ditunjuk ku sasana ditinyak ku RT udag-udag RT aya Pak RT aya kitu tah cek RT teh buka teuing urang oge teu hayang jadi RT ngan ditunjuk we ku satu RW tah udag-udag RW
RW ge mung tanggung jawab Pak. Bejakeun kusaha Ustad Ade Awan ngabring ka Ustad Ade Awan cekek ku sarerea. Wayahna ieu ilmu kudu dibuka deui. Makana kolot baheula hampura baca Qur'ana biasa-biasa wae teu ngarareunah lamun ngimaman tapi teu kurang bahkan teu saeutik loba anu jadi waliullah. Naon sababna? Wah, apik dina ibadahna teu lalawara dina bab kasucian anak dijaga. Tak geuningan kitu. Naon sababna ieu menekankan abdi tempat salat, khususna salat bahkan masjid. Naon sababna? Sakabeh amal, sedekah, ngaji, bahkan umroh, hajian, ngabangun masjid, ngabangun masantren, bahkan nyebarkan ilmu dakwah ka ditu ka dieu. Hampura alusna amaliyah anu lain lamun salatna hade. Tapi lamun salatna butut komo lain butut deui teu ditarima ku sabab mawa najis rek kumaha de amal aliyah anu lainna makana entong lala wode ya tong lala unan kitu tah kahartos ibu sadayana kahartos alhamdulillah. Nuhun geuning atos ngalalartos da percuma diteruskeun deui oge ari tos ngartos mah alhamdulillah. Kumaha bapak-bapak ieu ngartos Pak, ngartos henteu? Henteu. Wah, percuma ngaji diteruskeun oge teu ngarti. Kacape-cape gogorobokan teu ngarti. Wah, kalila-lila bingung teu ngarti. Geus satang ngaji teh. Bacetrot arek 2 jam ieu teu ngarti keneh. Atosan we nya atosan. Alhamdulillah kitu nuhun